Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa. Tepang naon deui sareng simkuring Kevin Uday alias Engkus nu panggantengna sa Honolulu teh. Dinten ayeuna simkuring bade naraskeun deui ajaran Sunda anu janten judul Ngalakutu bagian ka-11. Mugi aya dongeng teh janten panghibur oge pangberah kana manah kanu nuju ngadangukeun dongeng ti channel Engkus Radio. Ya pemirsa, supados setelah meeting, hayu orang ngagukeun saserangan kumaha jujutan caritana ngeunaan Ngalakutu bagian ka-11 dinten ayeuna. Kemon. Isuk keneh nyititin main teh masih keneh di jamban katampo main teh keur mersihan sendana mersihan disikat kumain teh make sabun colek meni loba kana sendana teh bari katampo tina paraman bangetna bangun pacampur ku keheul jeung ku ambek jeung campur oge ku pada ceurik balilihan mah teh bari nyikat sendana teh bari kitu nate si nyetitin bari ngagarantos mah teh kalau tewalik dasar bodoh goblok gelo pisan bodoh teh miasa pisan kieu kesel cek nyetitin garantos hatena teh kaos kitu tekung sila citok anu jadi indungna kaluar tina panto pipir bari ngais boboko si sangu anu haseup etana teh sangu sesa urut kamari nu geus teu mungkin dipurak deui katempo panto jamban teh nya jamban aya di luar katempo di luar bujurna nu jadi budakna nu cika nyetitin katempo kawas anu bari sakapeung mah kadenge kukulutus sora nyetitin teh naon titin meni silaing teh meni kawas anu karareuheul tin kenaon silaing teh di zaman kene cek ceitok bari alak ilik mah teh bari nyampeurkeun ka lawang panto jamban anu ngukur dieusian ku si nyititin anu keur ngumah sendalna mimiti nama nyititin teh tedek nembal mah teh da meureun saking kukuheuna tuh tedek nembal teh nya teu fokus ka sora nu jadi indungna anggar we bari sakapeung mah kadenge ingseuk-ingseukana bari ngumbah sendalna indungna nu geus nangtung tukangan manehna pok ngomong deui nanya ka si nyetitin titin ngajen tuh Aisyah teh kunaon eta nah beuti kumaha sendal apana sendal mah pasti dipake di luar Aisyah nah make jeung kadenge ingseuk-ingseukan sagala lain teh kunaon titin cek ceitok nanya deui kaos kitu ka nu jadi budakna iya dah tadi nincak tai itu tadi hanapeun golodog mah katincak kudu dina make jeung lewe sagala si lain teh mending namun si teh sing engkus si wedi balagog keun atuh tai mah da ngaranna ge atuh dina taneuh sia
Apa nilainya apa meuleun? Janganapun kalau dog besok aya tai. Nah, mana atuh tadi buat bisa-bisana kadinya suku teh. Titin. Cek Citok main teh. Nanya deui da bari ku kerung. Bingung nah bet bisa gitu bet bisa katincak da biasa nama tai mah dihandapun golodog nah bet bisa katincak. Kusinya Titin teh. Nya mah tadi teh. Nya kitu we iseng Titin teh. Erek nyokot bal anu singkus. Ai taeun teh saganteng tai. Frek nyokot nanti make senal nanti keur dipake ku Titin teh. Ai pas katincak teh pas rek noker eta bah. Ai barang kita teh kecrot tah katincak ku Titin teh. Ai pas ditempo teh geuningan tai mah. Make jeung lewe sagala. Enggeus kumaha eta. Duh. Gancangan tong lilele teuing ah. Pantesan ya aing teh tuh men biasana mah keur ngalakuet tau. Di tengah ieu mah ayeuna geuningan. Titah saha atuh si lain teh meni gawe pisan. Geus gede teh. Kabayang sia mun nini maneh apaleun. Leweh kieu bari ngumah senal benang ku tai. Dicarekan sia beak si lain teh. Diama ku si emak. Kekencengan. Cek Citok sanggeus ngomong kitu teh. Citok teh ngaleos ka pipir tukang. Bari mamawa bubukono si sangguh. Tiis sangguh aking teh. Erek dipake jang maraban hayamna. Da ngukut hayam Citok teh. Boga hayam kukutan. Nya sanajan teu loba oge dah lumayan atuh. Jang tambah-tambah lamun butuh duit kapeung masuk dijual hayamna teh. Tapi henteu nu masih laleutik keneh nu geus kuduna nu geus galede dijualna teh. Nya lamun keur butuh eueuh jang rencang sangu sakapeung mah ku Citok oge sok dipeunci tah hayam teh, hayam kampung teh. Pelem. Sanggeus Citok ngaleos. Tukung silila bener eta mah. Anu dipikasieun ku Nyi Titin teh ngurunyung oge geuningan. Matar sih. Bari nyeupah leungeunna teh nu katuhna teh. Bari mencong ka arah Nyi Titin anu keur ingsreg-insregan. Ai Nyi Titin teh apa? Yen anu jadi ninina aya tukangeun manehna. Ilaing kunaon? Kunaon make jeung singsek sagala. Sok naon eta? Mumah sendal kunaon? Cek Matar sih. Nanya kaos kitu. Bari gegepes ka dirinya Titin anu dina kayaan cingogo nu kangen keur ngubah sendalna anu nincak tai. Ngadenge sora nyinina menit jelas gitu kadengena ku Nyi Titin gebag eta mah reuwas Nyi Titin teh. Kawas ngadenge guludug di beurang-beurang atuh da. Henteu cedeum, henteu poek, henteu hujan. Kadenge sora guludugna. Nya ibaratna mah kitu lah ku Nyi Titin teh. Ngaliuk eta mah Nyi Titin sanggeus ngagabog kitu. Ai breh teh bener. Matar sih dina kayaan dodongkoan bari beungeutna teh ngadeuketan karena beungeutna Nyi Titin. Ai pas ngaliuk kitu gebeg beuki ngagabog panon Nyi Titin teh kaos nu rek coplok. Bari ngomong manehna teh. Saking kureuasna. Astagfirullahaladzim. Naon mak? Ruas. Cek Nyi Titin manehna teh. Ruaseun ningan Nyi Titin teh.
ku kadatangan anu jadi ninina. Iya kunaon eta make jeung insek-insekan eta beungeut sia teh kata pokos nu meleweh sia eta kunaon cenah make jeung di kumaha sagala Titin naon eta apana eta dipake di luar nah make jeung di kumaha sagala sia teh gawe pisan ngomong sendal Sendal swallow eta teh butut deui jeung naon di kumaha sagala atuh lain sendal lebaran eta teh Titin Cek Matahari bari sosorongot nanya kaos kitu teh. Nya Titin nya antukna mainna teu bisa nyobot salindungan deui ngeunaan anu kajadian nu sabenerna yen eta sendalna teh tas nincak tai ucing anu aya dina handapeun ngolodog. Itu mah sendalna nincak tai ucing. Matahari ngadenge si nyetitin nembak kaos kitu kerung. Naha cenah nya dina pikiran Matahari teh cigana teh naha bet bisa nincak tai da buruan imah manehna mah bersih tai acan anu ngulampreng iwati handapeun golodog sok aya teh ucing teh sanggeus kerung kitu teh Matahari nanya ka Nyetitin Nah make jeung bisa sia teh nincak tai apanan eueuh tai nincak tai di mana sia teh Bedagog paling oge nu aya tai mah eta tah handapeun golodog sia kumaha caritana eta bisa nincak tai eta nincak tai di mana sia teh gede-gede teh sia teh kudu mah jadi contoh jang adi-adi sia teh Titin terbalik pisan mana teh Ting jelaskeun ka mak kunaon eta teh bet bisa nincak tai cenah sia teh Titin cek Matahari nanya deui bari rada popolotot ka Nyetitin antuk nama Nyetitin teh bari ku sieun bari ku rada pacampur ku cerik balilihan lah Nyetitin teh paralak dicaritakeun sabab-musababna kanu jadi ninina sanggeus ngadenge runtut raut caritana ngeunaan sabab-musabab naha buat senana Nyetitin bet nincak tai antuk nama Matahari teh unggut-unggutan bari ciciduh seupahna teh bari pok ngomong ka Nyetitin jeung deui ayeuna mah Matahari ge teu pati ambek teuing da geus apa naha naon penyebabna Titin dengekeun nya eta teh pelajaran yang hidup teh pelajaran maneh indung mah pelajaran yang maneh lain lamun erek nanaon teh kudu ditenan heula bisi aya naon anu dekat urang teh bisi aya bahaya atau naon tah untung sia mah ukur nincak tai baheula mah nya emak mah hampir nincak granat lanjau darat baheula basakeun zaman perang mah emak teh ya maneh mah ukur tai ucing padahal ucing cek Matahari ngomong kitu teh bari rada campur ku nyerengeh kasih Nyetitin nya beda tuh mak zaman mama meureun zaman kemerdekaan keneh mak zaman ayeuna mah kan geus lain zaman kemerdekaan lain zaman penjajahan deui geus teu mungkin nempo company Belanda atau eta teh penjajah Jepang oge geus teu mungkin ai emak lah disamikeun cek Nyetitin mah teh ngomong kaos kitu ka Matahari
Lain gitu cicinya dengekeun. Sama kali gini cak tai geus liweuh. Eta teh pelajaran yang minah teh nya. Jadi lamun erek nanaon teh kudu urang teh kudu hati-hati eta teh. Jadi lamun ibarat nama granat engke deui mah kade ulah nyebkeun ka tinca eta teh. Lan nyawa teh nya kade tah engke lamun geus basi eta sendal hiraing teh tin. Tai anu hanapeun golodok ku sia dibasihan nya. Piceun tai teh. Kaditu balangkeun kasusukan. Sok serok. Make ulut kardus atau kertas ulus ondangan nya. Kade. Omatnya. Cek mata sih sanggeus ngomong kos gitu teh. Tuluy ngaleos ninggalkeun nyetitin anu geus rengse ngumbah sanana nu tadi geus nu nincak podol. Sanggeus kitu mah seep caritana teh. Pamiarsa ya. Hapunten pisan. Karena samudaya cariyos Simkuring. Maklum Simkuring mah matiran keneh pamirsa. Aduh, atur nuhun pisan tos satia ngadangukeun channel Engkus Radio. Atur nuhun ka para subscriber, atur nuhun sadayana. Insyaallah anjing pagi eta urang tepang dangu deui sareng Simkuring dina angger dongeng anu kalajenganna dina dongeng ngalakutu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima